Mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya saprakanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Tarung Perebut Gelung. Ieu dongeng para mitra karangan Wat Hatang. Ayeuna nincak bagian ka-7. Para mitra sadaya, mangga urang teraskeun deui hanca dongeng judulna Tarung Perebut Gelung. Deuh ieu. Gelung diparebutkeun. Meuli we padahal mah gelung konde. Mudah-mudahan ieu dongeng tiasa nyugemakeun. Mugi-mugi we para mitra etang-etang hiburan pangbeberahmana. Kumaha dah naon deui cenah urang Mang Jaya da. Tutas adi ngadadarkeun urusan Nyi Darsi. Pok nyaritakeun deui urusan aya surat tinu nyebutkeun si Kalong nyaeta nu mawa kabur mangsah di teang. Jadi bener Nyi Darsi ngomong gitu. Tanyakeun we ka dini sengke syukur atuh ari kitu mah. Daina dewe krek tanyakeun sakali deui. Cek si lain tadi aya surat tinu nyebutkeun si Kalong. Mana suratna? Cek Salim nanyakeun urusan surat. Iya ti mangkukna ge dipesakan we nya teh keur pintonkeun kanu jadi lanceuk temal ading. Bari ngasongkeun surat berai ku Salim dibuka. Tuluy dibaca jeroeun dadana tutas maca surat rei beungeutna beureum kadorongku panasna hate. Nu tadina mah Salim geus leler asa kaubaran dumeh Nyi Darsi geus kaboyong kudu jadi adi. Ayeuna datang piamaraheun samalah leuwih tita tadi. Sabab Salim ngarasa dihina kudu nyebutkeun si Kalong. Kurang ajar si bangsat sia. Sa manusana kumaha ni kukubu ka aing asa kakara aing aya jelema ngaran si Kalong. Lintang ti asu atawa sate si Kalong mah. Sato deleuleun sate. Coba Ki Adnawi, sa kira-kira na manusia nu boga ngaran samaran si Kalong. Sugan Ki Adnawi bisa nyawang. Nah batur salemurna nu jauh, cing. Cek Salim ngareret ka gandekna ka telah Ki Adnawi minangka tanggelanana. Tuga teuing Agus. Mamangge ngarasa poekeun Agus. Dapikeun ku mamang urang intip-intip manusana. Lamun kapanggih tong dibere omber deui paragatkeun nyawana sekalian. Tema Ki Adnawi sombong. Da ku pangrasa kuring mah geus moal salah deui manusa-manusa anu ngadon ngenong di imana si Darsi sia sugan. Cek Salim boga timuru kanu ngarenong di Nyi Darsi. Tuka teuing lamun eta mah Agus, hayang nyaho ke di mana geus rine, heug Nyi Darsi tanya sacara lemah lembut. Geus aya mah tong inget-inget manusa anu nyieun surat. Bila tepungan heula ka ditu Nyi Darsi bisi keseleun. Komo kitu cek ading kamar nu dieuseun ku Nyi Darsi dikunci. Cek Ki Adnawi mungkas omongan. Kitu sote inggi Salim ngabarerang deui kanu sejen. Moal kabur deui kawas papan ading. Sabab cek ilaing dikerem cenah di kamar. Cek Salim nanya ka ading. Moal ki lanceuk sabab Nyi Darsi mah disimpen di kamar kuring. Lain di kamar urut ngarem bapana atuh temal ading. Cing euy, ka ditu euy, sekalian jeung Ki Adnawi, Ki Jagra. Mari lu euy, wayahna di mana kuring geus asup ka kamar, narungguan di tewasnya. Oh, piraka deui atuh mamang ge boga pikiran Agus. Kira-kira emang ngadondek nyaksian nu sosonoan mah hehehe. Tema Ki Adnawi geus kitu mah jerut tarurun. Samalah Mang Omlen Omo jeung Sain ge naluturkeun sabab diajakan ku ading. Harita para wargi Salim sajeroning keur leumpang hatena ngarasa bunga. Kalawan geus kekejotan hayang geura tepung jeung Nyi Darsi. Samalah geus kacipta we dina waktu rek geus sosonoan. Nu teu kungsi lila anggang teu burung datang jauh teu burung cunduk tepi ka imah ading. Kalacat sararea arunggah guk-gek dariuk dina babalean. Ongkohan ku Salim dicarek ulah ka jero sabab Salim rek sosonoan heula jeung Nyi Darsi. Wayahna euy, ngadaraguan di dieu euy. Keun ke hayang ngaropi mah jeung dewek, cek Salim ku ayeuna mah. Budina samumarah mai. Dumeh eta boga pilaukeun. Sok ke ka ditu sing jongjon Agus, gampang urusan ngopi mah lah. Tenang-tenang we lah, cek Ki Adnawi bari ngiceupan ka Ki Jagra. Mana kunci ading? Ieu, temal ading ngasongkeun kunci. Daguan manis tepas euy. Cek Salim sanggeus narima kunci tuluy asu. Ari ading gek diuk digireun Ki Jagra. Teu loba nu dipikir deui Salim muka kunci. Harita teh para mitra berang berai panto dibuka. Seblak hate Salim nyeblak kontan disusul ku mesem. Hate geus kumejot mireungeuh anu dihadipi hareupna teh keur ngajejentul sorangan nungongan. Sanajan ningali pakaian rerangsak buh karusut teu puguh urus ge tetep kacinta mah teu laas.
Dadah teuing Darsi pujaan hati akang. Anjeun nepi ka ruksaki tu pakaian teu puguh rupa ruak rawek. Lamun ceuk anjeun teu ngejat mah kalawan geus ngawangun rumah tangga jeung akang. Cantang tu anjeun ruksaki tu. Tapi tong dipake leutik ate sih. Pasti anjeun bakal hirup senang. Pakaian moal kurang, dahar pasti jeung deungeun anu ngareuna. Sajabat ti kitu ku akang baris diimahan kalawan cukup ku paparabotan. Cek gerentos hate Salim bari gogodeg geus kitu mah Salim ngagero laun. Cih, ya Kang gelis, Kang Salim teh pi panutaneun anjeun. Sok geranang tung bagiakeun akang. Entong boga rasa sieun atawa era-era da akang ge moal ngarasa hina dumeh anjeun sakiruksakna. Jung geranang tung tetep ya banget akang ye, cek Salim bari ngajanteng dina lawang. Gilak nu digegero Malik menila launana keur bangun nu asa-asa. Anak kuniang nangtung kalawan ngalieuh kebeng Salim ngakebeng jeung kaget. Nah anu disebutkeun ku ading Nyi Darsih teh bukti nama awewe nu owa disebut si Usni. Nyaeta nu kaedanan ku kabogohna nu maot kageleng ku kareta api. Sia datang. Ini orang bobo serang eis engke kuis dikawihannya. Lalu bari bobo engke naon teh dikawihan bari diusapan, bari diparene saloyong kapal udara. Rag-ragna ka tengah leuweung. Apalah sategaan? Susniman nu gelon tuh susniman gelon mah muning. Gede-gede teu gablek kaerang ado ditu teranjang ih. Pop teh bujur bening tah. Cek eta awe nu gelo tuluy nongengan ka Salim. Rei beungeut Salim meuni beureum huntut ti kakereket. Kurang ngajar temenan bobolak si ading. Kumaha ningunghak camplak ka aing ha. Cek kerentas sate Salim gabrug patok kamar digebrugkeun tarik. Tuluy ngagegero ading nu keur ngobrol di tepas. Ding, ading, kadieu isa goblok. Pokna gurutak ading nyampeurkeun sarta nanyakeun. Naon gelajek? Cek ading bari mancerong beungeut Salim. Sa nu di kamar ha? Sa. Kapan Nyi Darsih ari kitu kunaon? Temal ading kaget. Bangka rahasia. Rek nepuk aing ha? Cek Salim nafsu bari ngarameus ka meja ading palebah dadana. Ki Jagra jeung Adnawi katut nu sejen nyalampeurkeun sabab ngadenge Salim awong-awongan. Ni punaon kuring gilanjak? Dalek ku sia deuleu. Majar ngaboyong si Darsih. Tapi buktina si Usni nu gelo digubuk ku sia deuleu. Sok leleh bener sia, cek Salim. Lol ading lol tina lawang nempo ka jero kamar. Kitu di nu sejen ting taronghol. Ana breh teh kebeg ading jeung nu sejenna raruwas babakuna pisan nu babarengan jeung ading tayalian si Omlen omo katut sain. Nah ari tadi nu dibawa ti si Cimanuk nepi ka imah teh Nyi Darsih, tapi ayeuna jadi si Usni jalma gelo. Kadele ku si ading ha? Saha teh? Si Darsih tahu si Usni deuleu. Aduh kilanceuk. Kuring mah teu ngarti luar biasa ye. Sabab tadi mah yakin nu dibawa ku kuring teh Nyi Darsih. Samala si Omlen omo katut si aing ge nyarak sian ti tepung nu pika dibawa ka dieu teh. Cek Salim kaget nu lain bobohongan. Wah, atuh ngabacot sia. Kumaha nipu ka aing sia ha? Cabrod dayagdag adingna dayagdag. Sabab teu tatapas ini beungeutna dikempur ku peureup Salim satakar kebek. Gebru ading rubuh deukeut lawang katepas. Barang rek muniang nangtung jeleng Salim luncat muru deui. Bari suku nyikat kado. Jungkal ading ngajungkal deui ka tepas. Keur kitu diangkat bajuna. Cebrod beungeut ading terus dihanca di hujanan ku peureup kakerejeng badag. Atuh puguh ading kuat ka ngajungkal jumpalit kaburuan. Bener-bener Salim amarahna lain dikira cacak kasebut. Nu jadi adi geus teu ngingetkeun ka adi kulantaran asa ditipu ku ading. Waktu ading keur nangkarak bengkang di buruan, celeng Salim luncat bari ngalugas bedog. Wuk bedogna diemat rek ngalabak kana tarang. Tapi ku harita kapaksa ading bela diri manehna rikat ngagulitikeun awak kabelah katuhu. Plak. Seseukeut bedog ngahakan kana tadi. Korejat ading nangtung bari beungeut geus gareuneuk. Gilak Salim Malik deui kalawan teu ngalobakeun micen waktu. Bedog mulawit rek nigas beuheung. Ngan oro kaya sanajan ading kasebut adina ge. Pubuhan geus manjing guru ku harita mah teu eleh rikat. Micen pibayeun ku jalan ngareundeuk. Seak keblos bedog ti Salim nyamos. Ukur nyabat kelebugna angin.
sedang nu sejen ngadon amarata simeteun saurang eueuh nu wani misah sabab geus apal kana adatna salim lamun dipisah lain sadar malah sok malikan kanu misahna nu matak harita pada ngantep ngaso heula para wargi sadaya ngaso salim ngamuk ya pami salim ngamuk kan para wargi kudu ngaso heula kitu. Para mitra sadaya harita bener-bener salim hartos nama para mitra nafsuna luar biasa nafsuna sok sanajan kanu jadi adi harita salim ngagorowo rasakeun si ading bari nyudukeun congo bedog lempengan beuteung gilak ading rikat ngalegot kabelah kenca beres congo bedog ukur hasil niru kana bili cedug bedog ditarik bedog nyasar ti handap maksud rek mahpral suku ading celeng ading ngajaul mikeun miceun pibahyaeun sanggeus napak seret ading ge ku ayeuna make ngalugas bedog terus ngayona nu jadi lanceuk sabab meuni eueuh tinimanganna pisan bedog salim jeung ading 3 kali awor ting belentrang ting buricak bijil kemang seuneu buk bedog ading males rek mapas tak salim kilak salim ngadoyongkeun awak ka gigir keblos bedog ading nyamos tang bedog awor silih banting para mitra geus kitu ading jeung salim ngadu tanaga silih dedetkeun bedogna masing-masing duanana pada ngaluarkeun tanaga di taker cengkang salim ku waktu yang ngacengkang nang karak bengkang jeleng ading luncat maksudna rek nyusul tepus bari bedogna diembat lempengan tarang salim kulitik plak bedog ading hasil kana taneuh sabab salim teu cileureun manehna gentak ngagorentel ka sisi atuh ading rada nyolonton sabab ngaheumatkeun bedog teu make perhitungan korejat salim hudang kalawan harita para mitra waktu bedog diemat rek nigas cangkeng harita teh puguh we keur anu nyaraksian mah ngarasa mangpaurkeun kana pinasibeun ading nepi ka si omlen anu kasebut harita teh jelema leumpeuh yuni kuat ka parem-parem we cek pikirna anu nyaraksian pasti ading kana perlayana ulah-ulah cangkengna pegat ditigas ku salim lanceukna tapi aya ku edas teu sangka satungtung buuk ading bari salamet ku seseukeutna pangreret jeung kakesitan miceun pibahyaeun ku jalan satengah ngabebeutkeun maneh kana taneuh bedog salim nyamos samalah awakna rada murilit ku rosa-rosana nyabetkeun bedog bedog ading males nyasar ti handap rek ngabajeg suku salim tapi gagal sabab salim ge kawilang cukup rikat ongkohan geus masagi tina bab pangartina harita salim jingkrak terus luncat ka tengah korejat ading hudang deui barang pisan jeung malikna salim sabrut ading jeung salim ting seredeug silih serang bari pada ngaluarkeun sora nu matak rentang kana hate kalawan bedog ti masing-masing diembatkeun siga nu silih tarok tarang bedog ading jeung bedog salim duanana parotong samalah mah duanana parada hating hareungeul belewer salim ngababetkeun bedog potong kitu di ading duanana pada lemor geus kitu mah para mitra der adi jeung lanceuk jojoh patutunggalan ngadu tanaga ngadu kakesitan teu sirikna seret sineredan banting binantingan awak blug-bleg pada ti bebeut beungeut pada gareuneuk balas tipe silih peupeu bibir jara momom balas silih dagor awak geus raraca ge sigana geus teu dirasa silih hompet silih cekek geus leungit rasa kaduluran kulantaran duanana pada kaancikan ku hawa setan nu tumempel dina ragana masing-masing dayagdag ading ngadayagdag di jejak danana ku salim keur kitu sabrut salim nyusul tepus ngirimkeun gempuran peureup sakitu kekerjeng badag di lelempeng kada cukang irung tapi ading rikat manehna ngabalieurkeun beungeut dibarengan ku awak rada doyong geblos gempuran peureup salim sakitu ngahiuk bang baraan teh nyamos samalah salim rada nyolonton ku tarik-tarik nangirimkeun gempuran sedang siku kenca ading teu kareret notog kana tulang iga cenah ku waktu ieu salim kareung rada ngaharekeng semu seueul jeung awak rada moyong kontaksiran badugan siku ading tumrapna rada lumayan keur kitu ading teu mere kasempetan bisa nyusul tepus ngabistelkeun 2 jurus sajajar disakalikeun ngahanca dada daek teu daek salim ngajungkel teu beda ti tatangkalan rungka jeung akarna nyaan ditilih kana kituna mah waktu ieu ading jadi leuwih garang waktu salim keur nang karak bengkang ading luncat sigarek hiber ngebrehkeun gerak garuda ngapak
leungeun kenca aya di hareup lempengan tarang, leungeun katuhung ngangkat dina siraheun siga nu rek ngarekem. Sedeng suku kenca nyolodor ka hareup, suku katuhu rada mereket. Nu maksud jeung tujuan ading rek nenjerag dada Salim nu keur nangkarak pengkang keneh. Puguh we, sawangan kadua kali keur nyaraksian mah pasti ayeuna Salim cilaka kudu jadi adi. Moal teu utah uger bijil getih tina sungut kadang kala tulang dada narisa. Tapi sawangan kadinya teh nyalahan. Sabab Salim ge lain jelema nu mararat ku pangabisa sepi ku pangarti. Sakilat Salim newak suku ading, kalawan ti loba miceun waktu harita ading nu geus katewak sukuna teh ditotogkeun ka hareup. Kubrag ading ngakubrag kana golodong, diwuwuh sirahna ngabeledag ti dagor tina kana tihang. Sawatara menit ading ngaheungeu, panon rada buburi lengan taksiran karasa lieur. Sirah asa bejad ku tarik-tarikna ti dagor kana tihang, dipaparah ku hate kawasna teh ading geger otak. Daeta we katingalina kuno araya mah ngajulaeu. Sedeng Salim mireungeuh nu jadi adik kitu lain reuwas atawa ngarasa karunya, malah asa beuki garang kalawan ku ayeuna nyabut sakin nu maksudna marek terus mahala adina. Tapi sakituna ading kawilan kuat kentak ka harita teh ngorejat. Bareng jeungna Salim nyabut sakin tina sela-sela beubeurna. Barang Salim rek luncat muru ading dak dumadakan ngadatangkeun pikageteun keur nu nyaksian duanana ting rumpuyuk. Bangun anu leuleus taya tangan pangawasa lir kapu ka ibuna. Si horeng Salim jeung ading ting rumpuyuk katerapan ku elmu ti saurang lalaki tengah tubuh. Tayalian guruna Salim jeung ading nu katelah Bahmur Hapi. Teu jago ti lemur simpen anu harita meunang nyusulan si Omlen. Hehehehe. Kunaon Agus ngadonting ka budak kitu. Lain sok-sok kadinya turuykeun si ala nyawa. Montong areureun bari oge. Hayang nyaho talakeur tanaga sakuat kainya, cek Bahmur Hapi. Make jeung seuringah hehe atuh Ki Jagra jeung Ki Adnawi katut nu sejen ngadon marata simeuteun ting palencerong ka Bahmur Hapi. Para mitra kaum dang, teu sakumaha lila Salim jeung ading siga nu bempor ngadon ting alas rog ngadeuketan Bahmur Hapi. Sarta pok Salim cumarita bari teu sidikna sujud kana suku Bahmur Hapi. Aduh ampun bah, hapunten abdi bah, cek Salim kitu di ading ampun-ampunan. Sabab manehna geus apal kana apangna sakujur awak leuleus katerap ku elmu tinu jadi guru. Hehehe, nah make ampun ka abah sagala jalu. Abah mah teu naon-naon, kali sotenan disusul ku Ki Omlen. Dititah lalajo nu keur jojo batu tunggalan abah teh. Disangka ku abah mah nu keur tarung teh batur horeng ilaing jeung adi lanceuk. Ilaing adi jeung lanceuk. Nah geus eueuh pilawaneun ilaing deui, ngadon tarung jeung dulur sakanu. Batur ge kasebut jawara, nu geus sepitaning sudah lawan. Wah nu kitu samode ilaing ngadon jojo batu tunggalan jeung dulur sorangan. Batak perung kali jadi adu deui, abah yang lalajo. Cek Bahmur Hapi ngahayo-hayo. Kitu sote ngadoja jeung ngarasa keheul. Dumeh Salim adi jeung lanceuk satu turunan sirah ngadon tarung. Ampun bah. Ampun mung abdi pasihan jajag deui wah. Gak karaosna sakujur awak leuleus bah, cek ading rada ngarenghi kayang jagjag kawasasari. Cek ku abah diberi jagjag. Leuwih ceula abah rek tumanya ka ilaing duaan. Moal sakali-kali deui ilaing ge kitu anjeun nu jadi dulur. Cek Bahmur Hapi nalek heula ka ading jeung Salim. Pok duanana ngajarawab meh bareng pada nyebutkeun moal sakali-kali deui. Geus kitu mah kakara Bahmur Hapi ngajian Salim jeung ading. Nepi harita teh ngajareg-jeg denangtung kawasasari. Sok arungah abah rek nanyakeun ka si lain. Kalacat Salim jeung ading arungah dituturkeun ku Bahmur Hapi. Gek dariuk dina babalean sedeng Ki Jagra jeung Ki Adnawi katut nu sejena. Parinah kahanap sarila tutu. Harita Ki Jagra rutret kana beungeut Salim jeung ading. Katingali menigareuneu. Pakean harita teh barayedug pinuh ku taneuh kebul. Jaba calana pangsi saroeh urut dipake galungan sakitu lilana jeung rongkahna. Amekanana masih keneh ting harega kesa ngoprot kawas anu tasmarani. Sanggeus rada lila reureuhna ret-ret Bahmur Hapi ngareretan kana beungeut Salim jeung beungeut ading nu keur tarungkul kawas bueuk meunang mabuk. Bari teu karecet-kecet ukur panon ting karicik. Carepe keneh ilaing deui, Bahmur Hapi mungaran tumanya. Henteu bah tema Salim bareng jeung ading. Tapi duanana pada tarungkul
rek nempo kana beungeut Murhapi Mbah Murhapi si ganu serab. Memang kitu sorot panon Mbah Murhapi pika serabeun ceuk nu bohong teh mah majarkeun asa ningali sorot mata macan. Oh syukur ai geus carap teu carap mah. Taina barek tu mah nya ka ilaing Salim. Kunaon ilaing euy alabatan ti bolona kersia. Ngadon jojo patutunggalan jeung nu jadi adi sakanu. Nu katinggalin aku dewe komene rongkana keur si laing di anggalan nyawa. Cimpok caritakeun naon nu jadi alatanana. Nah marebutkeun hakaneun, nah marebutkeun warisan ditinggal ti bapa ilaing atawa marebutkeun gelung. Kieu bah hari pasalna mah kuring teh balik jas neneangan Nyi Darsi. Menang sapoe sapeuting. Oh Nyi Darsi urang mana? Nyi Darsi ti dinya bah di Pasir Jambe anak Mang Sadi. Oh si Hadi peceklek. Mohon, geus kitu. Sanggeus kuring jeung si Kardun katut kiadna wibaralik tas neangan Nyi Darsi teu hasil. Kurutak si Ading cenah tas neangan Mang Sadi dumeh kabur. Keun ku perkara Mang Sadi teu kapanggih ge teu matak jadi hareneg teuing ye. Nganu jadi kakeheula Sadi tipu kudu jadi adi kuring teh bah. Hai. Sadi tipu tina urusan naon? Mbah Murhapi talete. Bari ngarinat ka Ading nu keur melengu. Eta kieu bah si Ading teh balik tas neangan si Sadi. Tuluy carita yen Nyi Darsi kungsi kaboyong samala dikerem sagala di kamarna si Ading. Kalawan panto kamarna dikunci ku kunci gamlok. Ari geus kitu. Ku aya bejak kitu ti si Ading yen Nyi Darsi kaboyong deui. Atuka keheul tadi ka Mang Sadi kabur. Ngadadak leungit asa kaubaran ku perkara Nyi Darsi beunang. Sabab kasuka diri kuring. Kalku manehna teu bisa dipapalerkeun. Ngana henteu we kuring kabumbulengan ku manehna mah. Gancangna carita kuring ini ti imah ka dieu teh kalawan dibarengan ku nu araya ayeuna. Nya maksudna mah rek nepungan Nyi Darsi keur dikerem di kamar si Ading. Nah aduh brai panto dibuka ngadak-ngadak hate kuring ngaranyu. Si urang di kamar manehna teh si Usni jalma owah. Samala harita ge tuluy ngaco. Puguh we keur di kuring. Jadi nafsu asa ditipu lain bohongan atuh. Sadengna sajen ge wani-wanian ngabobodoh ka diri kuring. Nari kieu kasebut adi sorangan kumaha wani kitu. Pake pikir ku Abah sanu teu geuheul atuh. Cek Salim ngajelaskeun satarabasna kalawan dina nyaritana tatag. Eta bener kitu si laing mamawa si Usni ka dieu Adi? Cek Mbah Murhapi nanya para wargi sadaya bari ngareret ka Ading. Lah, moal pati-pati kuring wani ngayonan kana wawane nu jadi lanceuk bah. Lamun bener-bener kuring boga kalakuan nu disebutkeun ku nu jadi lanceuk, diri kuring nipu ka manehna, sumpahna ge menta paeh ngadadak kuring mah. Cek Ading nyarita rada heuras kene. Eta yakin nu dibawa ku ilaing teh Nyi Darsi anak Ki Sadi? Atawa ilaing kasamaran euy. Oh da rupa jelema teh boh awewe boh lalaki sok aya anu sarima geuleuh. Cek Mbah Murhapi si ganu cangcaya. Para mitra kaum dangu, harita para mitra sadaya. Ading ditanya ku Mbah Murhapi tuluy ngajawab. Keur kuring mah keur naon kuring susumpahan ba? Sing dipercaya pek we tanyakeun tah ka si Omlen, ka Omo jeung ka si Sain. Teh malah Ading bari nunjuk kanu tiluan. Bener euy Omlen teu salah duduluan? Mbah Murhapi nanyakeun ka si Omlen. Naon ba teu salah? Teu salah tinggalan kuring mah. Sing demi lamun kuring bohong ba. Yen nu dibawa ka dieu Nyi Darsi. Manehna sorangan nu menta disimpen di dieu ge. Teh mah si Omlen. Geus kitu Omo jeung Sain naremalan sarua sakumaha caritaan si Omlen. Yen geus kitu mah leng Mbah Murhapi sawatara jongjongan ngaragameneng. Sirah melenguk kawas nu keur mikiran kajadian kitu. Lain euy. Ari eta si Usnina ka mana ayeuna Salim? Mbah Murhapi kakara nyarita deui nanyakeun ka Salim. Itu di kamar. Yo di kamar keneh bieu mah. Teh mah Salim ngareret kana lawang. Cing teu Omlen euy aya keneh di jero eueuh. Lamun aya olo sina kaluar deui. Nu moal naon kitu ka kuring? Cek si Omlen rada sieun. Ye nya sieun teuing atuh Omlen sia. Kawas lain lalaki deui paling ge sia ka ilaing mangarobas. Bari ngarangkot deui. Cek Mbah Murhapi ngaheureuyan. Aming ting becan dirangkot kudu gelom eueuh. Teu dicabok we dek kumaha ye? Cek si Omlen. Tapi teu buru ngagugu sabab dititah kudu jadi guru. Guruna Salim. Koloyong si Omlen ka jero tuluy ngelol tina lawang tas sampak si Usni keur nararejet samak meni acak-acakan di barung ku gegeryeman. Usni, naon aja euy ngadon nararejet samak keluar euy. Si gelos yang intip uing. Pokos ya ka Tante Usni.
sia ngajebian ka tante sia bogoheun ka tante tante mah teu bogoh ka sia kitu sia mah naon hideung cek si Usni ngomong kemana karep abong kena jelma teu hideng para wagi ceuyannya keur sia majarkeun aing ngajebian jeung hideung sagala aing naon sia aing ngajebian deuleu sebakatna aing mah sabieur aing mah jebleh keluar deuleu sia cek omlen ngadon patorong-torong jeung nu teu hideng tante rek dianong tuh sia cuy tante dianongnya yang dumpak ya tante dianongnya kero dasar si omlen gancang katepas si Usni keluar ti kamar bari engklak-engklakan baju ngagugusur sama krawing menangar rejet mangkaning samak sabager-bager lo batuan-tuan dan aki-aki dadah dadah papi aki ini lain si Usni kami mau lain tapi tante mungkin lo mah di jalan salaki uing mah kagelain ku kereta api tapi kakoin yuk kereta api dibalik si aki kolot baik tantenya nya tong melotot ke tante atuh aki sieun sin gegel ku si aki mah untuk aja jika olok tante rek balik tumpak monster jadi cek si Usni abong kena jelema teu hideng tuluy kukurilingan di buruan menang tilu balikan geus kitu belenyeng lumpat bari ngagugusur sama kerajet Eta cek si ading majar ke Sidarsi teh cek Salim siga harita masih kene keheul kene ka ading sanggeus si Usni eueuh luk Bahmur Hapi tungkul siga aya nu keur dipikiran tapi teu sakumaha lila Bahmur Hapi cengkat deui malah make jeung sura-seuri sagala siga nu manggih pikalucueun ieu kieu Salim oi ading lamun hade dicaritakeun mah itu ieu teh eueuh nu salah ngan aya ge nu kasalah nyaeta duanana teu baroga jeujehan gampang kadorong ku amarah tak gitu sakieu ge beunang disebutkeun bagja keneh dewek bisa datang ka dieu jalan-jalan disusulan ku si Omlen bari dewek kabeneran aya di imah coba lamun dewek keur eueuh atawa si Omlen eueuh ka hideung nyusulan dewek geus pasti salah saurang aya nu cilaka gede entengna Caca Draga beratna manemahan pati gitu Caca Draga beratna manemahan pati lamun tepi ka cilaka salah saurang saha nu ngarasa kaduhungna mangkaning ilaing teh henteu ge dulur satu turunan sirah nu matak lamun aya naon-naon kudu asak jeuhan kudu marake perhitungan ulah jang diprak jang diprung sagala rupa ge lamun teu make perhitungan mah moal matak jadi untung malah matak ngadatangkeun picilakaeun cek Bahmur Hapi ngomongan ka Salim jeung ka ading waktasna sep